eleh leutik ku bas pukat. Alah, babuyung sapatu nomor sabaraha abuyung. Nomor 4 kenapa? Luar biasa. Cik neng urang polaan tiluan atena duaan mah tuh keparayun heula Baik kecapangan nye pamandoro coa zaman ngadeg galuh pakuan canayana wau oi luka masyhur pajajaran tempat payung kadilan pola neng pola ayeuna dikundayan Pusti asma warisan Bapak hajat ibu hajat anu bager pamandoro coa nyetru kaler kacangan kehilangan panangan kapalan dulu hati perjuangan lapang padayangan panangan saat gitu saat ini Kewari kesumatan Putar pajajaran anyar pamandoro coa iya beres kecapangan zaman ngadeg pakuan luka masyhur pajajangan tempat payung keadilan ayeuna dikundayan geus neng kan sagoong maneh mah Pusti asma warisan justru galur cangkengna geus panas geus kolot sacandran siliwangi pananggehan pamandor coa tua ibu putra pajajaran anyar wawagina tambah
RT Janur. Ayo dong. Ketenangan. Pak RT Janur anu mah. Apa Mandor Black? Mandor teuing sayang deui. Jero. Mandor Black. Jero Asep sana. RT Janur. Rebo kalungan budi. RT Janur. Pak RT Janur. Aduh mah salam pareti. Apa Mandor Black? Luar sang lari sih Mas. Pak Mandor Black. Anu mana? Pak Mandor Black. Deui. Bager deui. Pak RT Janur. Bel turis. Pak RT Janur. Parang jangan seperti Pak Mandor Black. Kalahura di korangan Pak Mandor Black anu mana? Kalahura di korangan Pak RT Janur anu bagus. Pak RT Janur abon titis tulis Pak Mandor Black. Togara api sarangan orang kudu yakin pasti karena kemurahan Gusti. Urang nyebut hayangna tinggal daet nikah pasti dikabul maksudna lentur kali hati bening Kamandor saya bodek lentur kali Bapak hajat ibu hajat hati bening orang hati Majalaya dihujat di pasar